siga mayunan murang kali teu damang gitu ya. Ningali suhu badana gitu nya 38 leuwih terus batuk gitu nya budak teh tuluy sesak napas. Wah, palang siang isuk teh maot pan kita eta materialisme kan. Terang awalna kudu terang tungtungna gitu. Terus tuh dipasihan analisa medis kan. Cirina kieu cek materialisme teh atuh ieu mah paling oge sabulanan deui biheung cek materialisme cek tauhid kumaha tadi nama diadu eta. Ketika urang nyekal materialisme budak aya keneh tapi sedih ditinggalkeun maotna geus datang paturai tinung teh rasana teh geus datang padahal budak urang teh hirup keneh pedah panasna nyepre teu daek tuang tuluy napasna sesek padahal budak urang teh hirup keneh gitu. Tapi ku sabab urang nyepeng prasangka materialisme didukung ku diagnosa medis ku urang teh dicepeng budak aya keneh ge rasa paturai tineungna mah geus datang make jeung sieun kitu nya hareupan budak teh make jeung sedih nya hareupan budak tapi lamun urang nyepeng ilmu tauhid lamun waktosna da abdi teh tiasa ngahalangan lamun can waktosna da moal bisa dipaksa nyangakeun sadaya-daya pan hampang dalam misalnya nyepeng filsafat materialisme cobaan ku itu neangan ubar teh bari cukup panik eta teh kitu sadari kitu maksudna teh ngajero hate urang sadayana teh tos aya eta teh matakna abdi ge teu patos ngartos kumaha kronologisna teh make jeung ulama henteu waspada kitu ku lebetna paham materialisme ieu teh kala ka kuda-kuda teh ka Kristen kala ka kuda-kuda teh ka Yahudi gitu maksudna teh untuk kuda-kuda kana lebetna materialisme mah gitu. Da urang ge moal daek pindah ka Kristen mah meureun gitu. Tapi adi materialisme mah geuning urang nampi. Tah ieu teh teu waspada pindahna pamadegan hirup urang teh da sanes pindahna tata cara ibadah gitu. Tapi pindahna cara berpikir gitu eta